arek digawe mah. Astagfirullahaladzim. Ai si abah ku lelet ek mantau ka sawah teh kaburu beurang buru atuh. Ek mantau ka sawah teh ku hala rese teh. Keheulaan atuh aing mah karung ieu dibawa ka kebon. Ralut teh ieu. Menik ku hese ka karung wae ge menik ka sagala dipulung kitu sakit naon. Astagfirullahaladzim eta teh dibutuhkan pisan kakek ku aing teh teh karung teh. Alhamdulillah nang pangi aing hese dengan karung teh hese aing teh. Ting sarajet kitu jang nahaon ka karung-karung ka ku butuh loba di tanah aing hayang karung mah. Aing teh karung teh butuh di imah keur wadah. Hecak di imah teh. Aduh astagfirullah aing teh gablek pisan karung kakek teh. Nah teh banget teuing teh. Pulung karung oge menika piamongan siapa beug buru-buru teh eta kumaha menik ku hala rese teuing karung teh butuh kakek teh. arek digawe mah. Astagfirullahaladzim. Babak teuing aing kantong daripada kitu bae. Juwat jeung siapa juwat aing mantau ka. Tah gubung karung tah, gubung. Ka itu. Teu ecreg teuing rek gawe teh ka kabeng batku karung jarek mantau gitulah. Di saingan gawe jeung sia mah cenah naon geus riweuh mantau kaingan daripada kitu mantau lah. Ah bener kah yang cilad mantau aki-aki teh sabaraha teh rek mantau bang anu kamari nu digawe kamari ku aing moal dibayar sapoe ge moal ku aing moal dibayar. Jo mantau teh mantau di ka dieu suka rasakeun mantau di ka dieu ku aing rasakeun. Aduh kumaha sia we lah kumaha sia aing bodoh kumaha sia kau sia. Sumanget teh boga hutang mah jadi sumanget. Bahaya tuh aya sumanget mah enak. Yang nanya ka Abah nya tapi kudu jelas Abah ngajelaskeun anak. Atuh sok. Abah ari jeung pamajikan sok rajen gokekak tara. Oh, ari gokekak mah osok kakek ngan urang tara keterlaluan teuing kitu. Tara urang mah sakadarina ieu hungkul urang mah aing ngagebot mah alhamdulillah tan ngerasa kakek. Oh, canda ulah mah kena bisa KDRT. Dah, teh KDRT. Heuh nyaho dina naon KDRT teh heg. Teuing teh nyaho dina kitu teh ada lama eta KDRT teh. Coba teu meunang nyiksa pamajikanna bisa di KDRT-keun, dikapolisikeun urang. Alhamdulillah kakek dina ieu hungkul mah urang teh nya osok gokekak kitu. Dina ieu mah alhamdulillah urang can ngarasa kakek encan bener urang mah. Oh kitu. Abah aing kieu ieu Abah lamun diajak ngabangkung pasti betah. Heeh. Urang anu rugi. Nah kitu. Kan urang pagawean itu. Hah? Wayahna ayeuna wangkong panjang waktu ponok aya urang digawe deui da geus lila ieu teh nyaneut geus ngopi geus ngarokok geus. Aing ari geus beranghakan kieu mah sok wegah gawe deui kakek. Kitu aki-aki naon ieu teh? Maning kan mantog ieu ah. Naon aja kan mantau kayak urang bayar rugi atuh meureunna. Ieu teh keur jam 11 sajam deui. Emang ari geus beranghakan kieu mah ya asa wegah ingat turun deui ka sawah teh bening gane mantog kakek ah. Naon aki-aki kitu patut. Hayu buru ah. Hah? Hayu buru. Hayu buru. Aing asa hoream loba bayareun nya teh ke urang teh. Astagfirullahaladzim kumaha tuh ke tulungan we atuh duit teh ke euy. Astagfirullahaladzim. Ai Abah kabari teh duit kapan kurang geus dibere teh cukup keneh wae. Ngan loba bayareun dipikir-pikir teh hayo. Lain kitu ke urang teh loba keneh bayareun nya teh ke euy. Ka itu hutang ka di hutang cing atuh tulungan we atuh heulaanan euy sawareh make euy. Astagfirullah. Pangkamari teh Abah teh geus kurang deui nya pasti kana can cukup. Can cukup teh kakek sakitu teh. Ampun eta dahar duaan masih teh cukup. Nah, gede-gede ting hutang atuh jadi jelema teh. Oh, da jelema mah kudu boga hutang, teu boga hutang mah getol kana gawe kakek. Moal getol kana pamalesan nu geus puguh mah. Kana gawe jadi hoream gablek hutang mah. Heeh, nyata jadi jadi teh sumanget geuning di gawe. Sumanget kakek boga hutang mah jadi sumanget. Hayu tuh aya sumanget mah orang gawe hayu buru. Urang gawe ayeuna. Asa hoream nyata kakek euy. Hoream. Naon ieu teh make hoream. Arep mantog ge geus ayeuna urang mah. Moal deui gawe di maneh atuh. Nah make boga gawe teh kumaha? Hah? Make boga gawe. Hoream ingat gaweana ge na mah. Maaf ya poe ieu mah moal gawe nya. Teu pugu teh kumaha Abah teh model teuing pan kamari kumaha mayarna ieu teh po ayeuna gawe kumaha urang mayarna. Apa ayeuna teh hasil ti maneh? Oh, tan geus kamari. Aduh aing pan aya nu nagih deui kakek euy hampura we atuh. Rudak ngebandungan kitu patut meradis rudak jeung kitu patut. Oh aing geus mantau kakek geus ah. Pura rugo aki teh hayo eta mangan kana duit teh diuruskeun teh. Biar teh geus nyaneut cek maehna urang gawe deui. Buktianna mantau geuning teh can poe kana waktuna jam 12 kudu mantau teh. Sanu rek mayar moal dibayar lah sakalian ku aing mah geus. Moal teuing aing mah teu hayang bayar kana kitu patut naon. Bayaran kasbon itu ieu ngabakeun teh tajib. Pemere kasbon mah kakek teh banget aing gaweana karek bantu ge geus lah ieu mah geus lah.
Aki gelo kan duit hayo diuruskeun teh duit jeung duit hayam kita begeun duit mah mah hayo banyak cek kana duit teh kabina-bina teh goblok teh sia ah Naon sia nyebut goblok? Wah, sia pang pai. ih naon teh aki-aki jeung baledog sakala kumaha bekeun teh gabah ting mung makmung teh nya jumlah baledog lamun keur tangkurak bencenur kumaha teh pas gablek duit teh keur ngabiayaan aing goblok teh sia teh untungna aing nyengcat itu kira-kira aki-aki teh kabina-bina teh mantau ka kitu